Bismillahirrahmanirrahim. Balik deui wa huwal ismul mansubul ladzi yaqa'u bihil fa'il. Wa huwa ari maf'ul bih eta al ismu kalimah isim. Lain kalimah fi'il, lain kalimah huruf. Al mansubu anu dinasabkeun, lain diropakeun, lain dijerkeun, komo dijejemkeun mah. Alladzi yaqau bihil fa'lu anu jadi target pagawean, anu jadi objek pagawean. Contohna seperti nahwu qaulika, contohna seperti ucapan anjeun darabatu zaidan. Wismukul isun zaidan ingki zaid. Lafaz zaidan eta kalimah isim, lain kalimah fi'il, lain kalimah huruf. Hukumna dinasabkeun zaidan, lain diropakeun, lain dijerkeun. Oge zaid eta ngajadi sasaran pagawean. Dorobtu kaula geus ngagebug. Kasaha sasaran gebuganana? Zaidan, kaki zaid. Maka lafaz zaidan eta tarkibna jadi naon? Maf'ul bih. Asal pokok dina maf'ul bih eta kudu tambeuri. Tambeuri apa timberi? Timberi. Ngaheulakeun fi'il jeung fa'il. Balik deui asal pokok maf'ul bih eta kudu tambeuri ngaheulakeun fi'il jeung fa'il. Contohna seperti doroba zaidun amron. Doroba zaidun amron. Doroba wismukul zaidun sapati zaid, amron ingki amr. Pertama nu diayakeun lafaz doroba, kalimah naon? Kalimah fi'il. Kemudian lafaz zaidun jadi naon? Jadi fa'il. Kemudian lafaz amron jadi naon? Jadi maf'ul. Tah lafaz amron maf'ul bih eta timbeuri ngaheulakeun doroba fi'il jeung zaidun fa'il. Balik deui asal pokok dina maf'ul bih eta kudu timbeuri ngaheulakeun fi'il jeung fa'il. Contohna seperti doroba zaidun amron. Wismukul sapaki zaid ingki amr. Anu pertama naon tan diayakeun? Fi'il lafaz doroba. Kemudian fa'il lafaz zaidun. Terakhir amron maf'ul bih eta asal. Ngan kadangkala maf'ul bih eta ngaheulaan kana fa'il. Ngan kadangkala maf'ul bih eta sok ngaheulaan kana fa'il. Jadi mantas fi'il kana naon ta? Maf'ul bih karak fa'il. Hukum ngaheulaanana kabagi dua. Hiji jawazan, kadua wujuban. Ari maf'ul bih nu ngaheulaan kana fa'il nu hukumna jawazan, nyata nalika teu mantak saliru. Contohna seperti doroba zaidun amron. Wismukul sapaki zaid ingki amr. Mana fa'il? Zaidun. Mana maf'ul? Amron. Lamun dibaca doroba amron zaidun. Wismukul ingki amr sapaki zaid. Mana fa'il? Zaidun. Mana maf'ul bih? Amron. Moal sah moal fa'ili ta moal. Tiap nu diropakeun eta
fa'il tiap nu dinasabkeun maf'ul kitu moal fa'il balik deui ari maf'ul bih nu ngaheulaan kana fa'il nu hukumna jawazan nalika teu mantak fa'ili doroba amron zaidun wis mukul ingki amr sapaki zaid mana maf'ul bih amron hukumna nasab mana fa'il zaidun hukumna rofa wal fa'ili ieu mah gitu. Tiap-tiap nu dinasabkeun pasti ge maf'ul tiap-tiap nu dirofakeun pasti ge fa'il doroba zaidun amron zaidun wal fa'ili moal mafhum kumaha lamun mantak fa'ili maka fa'il wajib diheulakeun maf'ul wajib ditambeureun contoh doroba Musa Isa mana fa'il fa'il mana maf'ul mana Musa ieu pantes jadi fa'il pantes jadi maf'ul Isa oge pantes jadi fa'il pantes jadi maf'ul nah sebabna ngabogaan harkat muqaddarah tuh Isa jadi fa'il kudu rofa lamun rofana domah muqaddarah Musa Isa jadi maf'ul kudu nasab lamun nasabna patah muqaddarah tuh muqaddarah kabeh maka lamun kos kieu modelna wajib fa'il diheulakeun maf'ul ditambeureun wis mukul sapa ki Musa ing ki Isa gitu ulah kieu Musa eta maf'ul eta Isa fa'il moal kaharting kena fa'ili geus kembali kana asal lamun fa'ili mah contoh deui warisa Sulaimanu Dawuda wis ngawaris sapa Nabi Sulaiman Dauda ing Nabi Daud Nabi Sulaiman menang warisan ti Nabi Daud teh bapana itu mun ceuk urang buat David mun Sulaiman Solomon nah ieu Sulaimanu fa'il Dauda maf'ul lamun dibalik fa'il maf'ul bih diheulakeun fa'il ditambeureun saliru warisa Daudu warisa Dauda Sulaiman fa'ili naon sebabna kabeh ge kaasupkeun isim ghair unsori teu kaciri nasab jeung rofana tuh ya teu make tanwin sarti teu ya Sulaimanu fa'il Dauda maf'ul ieu mah wajib ya fa'il diheulakeun maf'ul tambeuri sebab lamun Daud diheulakeun Sulaiman tambeurikeun beusi fa'ili beusi disangka Daud eta fa'il Sulaiman maf'ul beusi disangka kitu karena hanan tah isim ghair munsharif teu make tanwin padahal aya tanwinan geunaheun lamun tanwin patah berarti maf'ul mun tanwin dhamma berarti fa'il ngeunaheun ieu mah ieu mah hese ngabedakeunana Sulaimanu bisa Sulaimana bisa Daudu bisa Dauda bisa fa'ili ayo tanwinan mah balik deui maf'ul bih anu ngaheulaan kana fa'il anu hukumna jawazan nalika teu mantak fa'ili teu mantak saliru idza amina labsunya nalika teu mantak fa'ili nalika aman ka saliru cenah kitu mun ngaji alfiah mah contohna seperti doroba Zaidun amron Zaidun fa'il amron maf'ul diheulakeun maf'ulna doroba amron Zaidun moal fa'ili tiap nu nasab pasti maf'ul tiap nu rafa pasti fa'il mafhum kumaha lamun mantak fa'ili
Doroba Musa Isa wis mukul sapaki Musa inti Isa. Lamun dibalik doroba Isa Musa bersih disangka Isa fa'il. Jahar kata sarua domah da domah mukodaro patana patah mukodaro kuduna so lamun soda patah mukodaro kuduna apa hamba troba domah mukodaro itu pahili. Maka ieu mah wajib fa'il diheulakeun maf'ul ditambeuhkeun. Atau seperti warisa Sulaimanu Dauda. Wis ngawaris sapa Nabi Sulaiman ing Nabi Daud. Teu meunang dibaca warisa Daudu Sulaimana. Warisa Dauda Sulaimanu gitu. Dan sebabna pahili karena isim goer munsorif gitu. Anu menatangina mah ngeunaheun tuh. Dun Amron gitu. Ieu mah nu jengnapan bisa bae. Daudu Dauda gitu. Untuk ciri nasab jeung rofana cirian. Arti ari maf'ul bih nu ngaheulaan kana fa'il anu hukumna wujuban nyata dina 3 tempat. Ari maf'ul bih nu ngaheulaan kana fa'il anu wujuban anu wajib. Maf'ul bih wajib ngaheulaan kana fa'il eta dina sabaraha tempat? 3 tempat. Hiji nalika maf'ul bihna domir muttasil. Kedua nalika fa'ilna ngabogaan domir anu dirujukeun kana fa'il. Nalika fa'ilna ngabogaan domir anu dirujukeun kana maf'ul bih. Katilu nalika fa'ilna dikosor. Nalika fa'ilna dikosor ditangtukeun. Balik deui maf'ul bih nu ngaheulaan kana fa'il anu hukumna wujuban anu wajib. Eta sabaraha tempat? 3. Hiji nalika maf'ul bihna domir muttasil. Kedua nalika fa'ilna ngabogaan domir anu dirujukeun kana maf'ul bih. Katilu nalika fa'ilna dikosor. Contoh nalika maf'ul bihna domir muttasil. Nalika Allah idza syaghalatna amwaluna wa ahluna. Idza syaghalatna amwaluna wa ahluna. Idza tatkala syaghalat nungkulaken ngaganggu na ing isun sadaya amwaluna apa pirang-pirang harta isun sadaya wa ahluna lan keluarga isun sadaya. Mana maf'ul bih? Nah, ieu maf'ul bih ta. Mana fa'il? Amwaluna. Tatkala nungkulakenna ing isun sadaya amwaluna apa pirang-pirang harta isun sadaya. Nalika geus ngaganggu ka urang amwaluna harta banda urang wahluna jeung keluarga urang. Saya maf'ul bihna wajib diheulakeun, fa'ilna wajib ditamberikeun. Naon sababna? Lantaran maf'ul bihna domir muttasil. Nah kalimat isim domir baris muttasil mabni sukun ma'al nasab jadi maf'ul amwalu jadi fa'il. Lamun ditamberikeun mau bisa dengan muttasil mah idza syaghalat
amwaluna wa ahluna na jamal ayat nama kada bermutas mah nempel bae kana fiil aja mah arti nempel kuluna untuk misa ida syagolat amwaluna wa ahluna na gitu tatkala numpula kenapa pirang-pirang harta isun sadaya dan ahli isun sadaya nah ini isun sadaya bal bisa moal manggi we dina kitab moal ulah ka Quran heula dina kitab ge moal manggi mana ada bermutasi sesoranganan ada bermutasi teh nempel ini mah tilok ayat sesoranganan saya na maf'ul bi amwaluna fa'il ieu maf'ul bina wajib diheulakeun fa'ilna wajib ditamberikeun sebabna lantaran maf'ul bina dhamir muttasil. Nomor kedua maf'ul bih wajib diheula fa'il wajib tamberi nalika kumaha nalika fa'ilna ngabogaan dhamir anu dirujukeun kana maf'ul bih contoh pangandika Allah wa idh batala Ibrahim rabbuh wa idh batala lan waktune nyoba-nyoba ngetes mungkin orang mau ngetesnya nyoba-nyoba teh Ibrahim ing Nabi Ibrahim Rabbuhu sapa pangerane Ibrahim di saat ngetes ka Nabi Ibrahim saha nu ngetesna Rabbuhu pangerana Allah Subhanahu wa ta'ala mana maf'ul bi Ibrahim ing Nabi Ibrahim mana fa'il Rabbuhu nah ye maf'ul bi ngaheulaan kana fa'il hukumna naon wujuban wajib hukumna maf'ul bi diheula fa'il tamberi naon sebabna lantaran fa'ilna lapar rabbuh ngabogaan dhamir hu anu dirujukeun kana maf'ul bi lamun fa'il diheulakeun wa idh basala rabbuhu Ibrahima engke ngarujukeun hu ka hareup lain ka tukang ngarujukeun dhamir mah kanu taqaddumul marji anu gusti heula ka tukang nya ka hareup ngarujukeun itu artinya contohnya dari seperti doroba Zaidan akhuhu wismukul Zaidan ingki Zaid akhuhu sapa dulure Zaid geus ngagebug kaki Zaid saha akhuhu dulurna mana maf'ul bi Zaidan mana fa'il akhuhu nah maf'ul bi diheulakeun fa'il ditamberikeun hukumna wujuban artina wajib non sebabna lantaran fa'ilna aku tah ngabogaan dhamir hu anu dirujukeun kana maf'ul bi supaya taqaddumul marji ngarujukeun mah kan geus kaliwat ka tukang lain ka hareup coba lamun fa'il diheulakeun doroba akhuhu Zaidan wis bukul sapa dulu we kamana rujuna yuk engke bingung dengan rujuk buku dihareupeun rujuna ngarujuk ka ka tukang ka geus kaliwat kamana nya gitu orang dihareupeun tah nah supaya ulah kamana nya nah supaya ulah kitu maka wajib maf'ul diheulakeun urang mah rujuna geus taqaddumul marji geureut ieu ngarujukna ka mana ya gitu ko pasaran mah ya mun pasaran kita Pak asal dalika kamar rujuna geus maliwati 5 baris gitu kan ada tak asal pasaran ge mongko maliwati 5 baris aturan bingung maliwati 5 baris ka mana ngarujukna hiji ta kadua wahina idin kan tujuan urang mah eta lain mun ngalogat pasaran mah kencang wahina idin anu ari kala kikian naon kian
rujuk ke mana? Nggak soal lagi kian kemana kian? Kian bahasa nanti kian orang Jawa. Aduh, benar kita bakal loba coretan nggak pasar bunga gitu. Ya setik tinggal. Nomor katilu nonton. Nalika paila dikosor ditentukan. Contoh seperti panganika Allah. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Innama yakhsyallaha ing pastinya wedi ing Allah min ibadihi. Saking pirang-pirang hambane Allah al ulama usapa pirang-pirang wong alim. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Dia yang terjemahkeunana anu sieun ka Allah min ibadihi di antara hamba-hambana, hamba Allah. Innamal ulama'u hanyalah para ulama. Ulama lagi ulama bila anu geus tauhid mantep. Mulai ulama boga rasa sieun ka Allah moal. Sajan pinter ge ngajina. Lamun lain ulama bila, ulama anu mengenal Allah, moal boga kasieun. Kamari nempo di video aya residipis atau DPO-nya, daftar pencarian orang gitu. Nyana tadi ditangkap ke tukang cilok. Ya, tukang cilok. Memang ditangkap sambil ditangkap eta tukang cilok kadinya bulak-balik beta. Kadinya baik itu, kadinya beta ka daerah dinya. Pas waktu residipis teh waktu DPO ta, daftar pencarian orang, waktu penjahatna eta ka warung, panjana teh nyaho ta. Cukunya punya tukang cilok, bareng mana? Intal polisi. Oh, pinjam barang ngobrol. Nyokap kau langsung tukar pistol. Ayo siap. Langsung deratan baturna. Nu mantaknya nawah ini ngadeukeutan dan soalna teu nyaho mulai intel eta. Mun intel banyak wabur eta. Masyarakat ulah-ulahnya masyarakat yang jisugan teh bang cilok cenah. Bareng polisi. Orang lamun terkenal ke Allah moal boga rasa kasieun. Maksiat ge hayuh bae. Gitu. Ulah-ulah nu halal nu haram ge digarasan bae. Tos tadi teh nyahueun ka intel atuh ngaredengnya teh. Mun intel moal nya moal daekeun ka dinya. Bahkan di antara wali aya wali Rajabiun, nya. Wali Rajabiun mah majlubna teh tiap-tiap raja, kalau raja geus majlub. Di antaranya mah kunaon bung tangga asa teu sopan ka Allah tunduk ngomong ge embung pedas beusi nyinggung ka Allah sekalipun ngobrol jeung makhluk beusi keras teh apa nya namanya asa jeung Allah bae ngobrol teh teu wani lalangna diuk kos kumaha ngahareupan raja jeung sasage teu wani lalaga suku di Solanjor ge embung nya nama embung asa teu sopan ka Allah begitu. Rajabiun lah. Ndek HS asa isi namun pakai anggal. Padahal anggal 2. Ya, jeung ditangkep hiji, jeung dieta hiji gitu kan. Malah batilu. Teu wani nya pakai anggal. Ditangkap teh kudu gitu. Ndek HS ge teu wani ngahayal naon gitu. Asa isin. Sebentar hatena geus sing Allah bae. Gitu. Begitu dur subuh pikiran kacai asa isin asa sieun lamun nya lalawora beusi dicabut pangkat kawalianana gitu bani leungit dunia jeung sapangeusina tibatan dicabut pangkat kawalian. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Anu sieun ka Allah di antara hamba-hambana hanyalah para ulama. Tanya ulama teh fa'il. Allah maf'ul bih, Allah teh maf'ul bih. Ulama fa'il, maf'ul bih diheulakeun, fa'il ditam beurikeun hukumna wajib nu mantak wajib lantaran al ulama ka fa'il dikosor tertentukeun hanya para ulama. Selain ulama moal anu boga rasa sieun ka Allah.
Patake dina kitabika rasul hukmi makhafatullah. Pokokna hukum eta sieun ka Allah. Ari teu sieun ka Allah mah deuk hukum naon-naon we ge di akalan bae. Aya bae celahna. Anu wajib bisa jadi teu wajib gitu. Anu haram bisa jadi teu haram gitu. Aya bae celahna. Kecuali jalma anu sieun ka Allah. Justru jenama sam'an wa ta'atan. Cek Allah haramkeun. Cek Allah wajib lakonan. Kumaha lamun anu dikosorna eta maf'ul bi. Eta mah wajib ngaheulakeun fa'il namberikeun maf'ul bi. Contohna seperti innama akrama zaidun iyyaka. Angin pasti dengan muliaaken Zaidun sapaki Zaid iyyaka ing iya sira. Mana fa'il? Zaidun. Mana maf'ul bi? Iyyaka. Zaid wajib diheulakeun, iyyaka wajib ditam. Naon sebabna? Karena iyyaka si maf'ul bi rek dikosor. Anu Ki Zaid geus ngamuliakeunna teh hanyalah anjeun gitu. Henteu kasalian anjeun gitu. Jadi maksud eta ditamberikeun tah maksud anu ditengtokeunana. Ki Zaid geus ngamuliakeunna teh hanyalah ka anjeun, henteu kasalian anjeun. Eta ngaranna sukeun tah. Tentu hanya ka anjeun, henteu kasalian anjeun. Ieu mah maf'ul bina dikosor, maka fa'il wajib diheula, maf'ul bih wajib tambah. Oge fa'il wajib diheula, maf'ul bih wajib pandeuri. Nalika fa'ilna doger mutasil. Contohna seperti dorobtu Zaidan. Wismukul isun Zaidan ing Ki Zaid. Mana fa'il? Tu. Mana maf'ul? Zaidan. Ieu mah fa'il wajib diheula, maf'ul bih wajib. Dan sebabna fa'ilna domir mutasil. Jadi mau bisa doroba Zaidan tu itu moal. Moal manggih ge, coba di mana ge? Pasti ge dorob tu Zaidan moal aya. Doroba wismukul Zaidan ing Ki Zaid tu moal aya. Sebab mutasil mah kudu nempel ta. Tapi sakit betul Allah.